tinggal ku dokter, saya mah ngerokok mesti dilarang, kopi mesti menang, uyah dikurangan, daging gaji-gaji dilarang, anu hasil kemenang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan, nah ulang, nah karena loba duit segala kemenang, mending siga urang penghasilan pas-pasan segala menang, kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jojodok, taraje, hakan kabeh, taraje teh ibu. Selama benghar madaharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Urang 4 sehat 5 subuk. Coba nu benghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anu baloba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke berang aya keneh angon kacang dingin. Nanti malam masih ada angon kacang juga. Isukna saatkeun nepi ka hideung angon kacang deui. Misalnya galutak mah hakarnya terus.